Pasawakan busana maneka warna busana maneka warna sir pakapus ketemupiana yang pacarake insya waruk renggeng manik nawarata Pandawa Kurawa nuju ngayunan Bratayuda di Tegah Kurusetra tempatnya dugi kadangan ayeuna teras-terasan perang antawis balad Kurawa balad Pandawa di Tegah Kurusetra Nalendra Prabu Batra Kresna aya di kemah anu kasebat kemah Randua Tangan anu ngahajang aturanan lingih aya secaki terapi Padmegara mundirangan di kakawat daling lisan mekaten penganti kalipun iya iya Rai dalam Padmanegara nampi kana pembagi. Banyak semua ngahatur ke semasuk ke wajah panjenengan. Ye, kaulah. Sastuti sampean diterima dari tangan orang tengen simpen pulga hati pudai mata kaya ini. Kali perkawis. Dina rupiah kerapatan agung semutan alih mugia tiasa malu. Oh, saling maun Rai. Lakil perkawis. Tansah diajeng-ajeng naon anu pernah dijalankan ku Rai dengan dinten ieu ngayunan Bratayuda nuhun asa wajar ceuk upama ayeuna akang ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna kaki ade Setiaki anu parantos sepak terjang banting tulang dina mangsa nyingkirkeun baju lengan ken sakatuhun nangtukeun adil jeung bener. Sanajan nepi ka ansur dina tempur perlaya dina Nalagapati di bener julit. Tapi di dia gumantung kana niat. Bakal aya nilai, bakal aya ajen lamun eta paniatan teh bener-bener. Sapi ing pamrih rame ing gawe topati jiwa raga nyawa hadekeun kasalamatan nagara jeung bangsa oge pikeun nangtukeun adil jeung bener. Sajabana ti bakal aya ajen teh nyaeta bakal dipikasonto ku jalma-jalma sapaneureun urang. Saperti karuhun urang kapungkur dina mangsa nyopot kamardekaan tina tangan jajahan teu saeutik anu mati teh kurang anu korban getih dikocorkeun maseuhan Ibu Pertiwi natukeun bener jeung adil ciri tuh tingali tutunggul lu parantul lu tugur di luhur kubur tetangga hempak di Taman Pahlawan eta lain tutunggul tempat pamunjungan lain tetangga tempat pamujaan tapi harewas beja ka urang sararea pikeun neruskeun pajuang upami ninggal kana sawatawi sejarah
sanajan manusia teu perang oge bakal maot timbal bakal mubajir lamun urang paeh alatan tina laku lampah salah leuwih ti luntah derajat leuwih ti sato tapi bakal jadi sulit tauladan lamun urang gugur di medan tempur perlaya di medan nanalah pati di medan jurit nantukeun bener jeung adil malah cekolot mah disebut lagi mati syahid ngan panuhun ti akan di mana-mana urang bade init ka medan jurit perlaikna lumampah ka medan nanalaga lumaku ka medan tempur teh omat ulah gugur memeh tempur ulah perlaya memeh perang ieu hiji papatah hiji patwa ti karuhun ulah gugur memeh tempur ulah perlaya memeh perang maksudna lamun init ka medan jurit dibarengan ku dengki lumampah ka medan nanalaga mawa dendam lumaku ka medan tempur mawa ujung eta hartina teh geus gugur memeh tempur perlaya memeh perang pati memeh jurit poloskeun jiwa salabarkeun jiwa raga beri jeung niatan ya tapi kenang tukeun bener jeung adil teh leres balik deui kana ucapan anu tadi yen manusia sanajan teu perang oge bakal maot jeung anu aya patulah patali janji urang waktu di istrenan waktu dilantik jadi satria teh nyaeta sanggup nying harepan sagerupa pasualan tanpa dibarengan ku arajeun subaha ngeureuy mikir sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahana pun mumuncakan ayeuna rayi mantuan ti pihak Pandawa anu teu saeutik ti pihak Pandawa ti kawit Bratayuda jadi Kurawa teh nyaeta ngabogaan pasukan teh 11 divisi ari Pandawa menganukur 7 divisi tapi ayeuna kaumulan tetep di pihak Pandawa anu 11 divisi ayeuna gesahanapeun Pandawa laras anu aya Kurawa nganukur sang kuning andalanana teh jeung Dursasana jeung Suyudana ayeuna ti pihak Kurawa teh dek merek dek mawa pasukan sesa-sesa kamari nyaeta dina gelar perang bulan sabit dupi ti pihak Pandawa nyaeta diradameta ieu nanakeun divisi Kurawa teh geus saeutik deui Senopati di pihak Pandawa anu bakal maju dina dangan ayeuna teh sang kuning jeung Dursasana eta anu jadi bibit rurujit inu rurusuhna teh sang kuning ahli politik teh eta politik liberal anu dibawana ge politik anu doma tapi kapecah belah antara Pandawa jeung Kurawa alatan manehna anu bakal jadi lawan Dursasana
geus kekerot ti ayeuna keneh nyata Bima. Di mana? Pilawanan Sangkuni nyaeta Sadewa. Tah wayahna anjeun mah dina di rada meta ieu teh cicing dina ceuli gajah paribasana. Sabab divisi ayeuna teh loba keneh pihak Pandawa. Akitu akibatna teh akibat tina gede hulu. Tapi kata eling-eling dugi kaki waripan Siyudana tetap dek ngalawan, tetap bertahankan kahawakanana samarukna meureun moal aya palitungan. Manusia mah atuh da beda jeung sato. Seperti anjing duduk di jarian paekna teh ngalukur samat bilatungan. Tapi jelema sajabat ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Tadi dia pentingna taliti jeung hati-hati jadi manusia. Tak itu wayahna anjeun kudu ngadekeng Bima, kudu ngadekeng Nakula, oh Sadewa. Wah, eta mah parantos jadi kewajiban, parantos janten kewajiban rayi. Hoyong gura rengse ibu rata Yuda teh lah. Hayang geran ningal ngajolor nasi Siyudana Raja Hawak, Raja Biadab, pengecut nya ge jangkung gede da puguh kawani atuh. Aya awak jangkung gede tapi burihna leutik Siyudana. Siyudana ngaranna ge tina Siudon tadina. Cenah ieu macam anekdotna naon? Astina teh teu asa tina kecap asaetonna hartina tempat setan. Macam anekdot ceuk nu geuleuh pisan teh. Nya. Ngan pepeujeut deui akan pacuan rayi Padmanegara dina initna ka Medan Jurit lumampah ka Medan Danaraga teh koloskeun jiwa raga. Ulah di gagantelan ku sirik pidik ngewa dendam jeung sajabana. Sabab naon? Sabab bakal jadi hijab. Lamun rayi pinuh ku kadendaman, yakin bakal netes semplek mincak semplak kitu salah lain. Cing persanten. Tidak waktu dididik ku ngadinten ku sarila. Sakitu? Banget. Dia stop. Bima anu dina waktu ayeuna bakal ngayonan Yuda jeung Dursasana Sadewa jeung Sangkuni. Aya siapkeun tanaga jeung pikiran ulah sungkan bibilasan tapi akang mah tetep dek ngusiran Arjuna cicing disatukangeun bisi aya pasukan musuh anu ngalambung nyaeta bisi datang ti tukangeun akang tangtuna oge kudu waspada jeung permana tinggal. Di mana? Sabab ngaran-ngaran musuh anu geus kadese bakal yen rupa-rupa cara pikeun ngagubrakeun musuhna. Wah, kadang. Wah, nuju perang, wah dina politik. Ngaran-ngaran politik mah bakal neangan rupa-rupa cara pikeun ngagubrakeun batur teh. Eta kadang-kadang ngahalalkeun kana sarupa cara. Eta lumawi pentingnya beragama teh gitu kan. Supaya ulah kabablasan hirupna. Tak itu menawi. Saya rupina dinten ayeuna kere kaula bade mimpin pasukan divisi anu dipimpin ku ulah. Bra, lumampah jeung lumaku. Da akang oge sarua. Dina isuk-isuk ieu tatan-tatan ilmu panemu jampe pamake. Oge ulah tuna. Urang mah ngabogaan hiji budaya. Ari budaya urang teh nyaeta mipit amit ngalak menta nete taraje ninca kamalan nuktik lari mapai bukti nyukcur walungan mapai wahangan. Ya. Uru titih apik bebeja heula menta restu ka inung bapa. Kapula warga jeung sajabana menta dihampura naon sabab urang bisa miheulaan balik
nyata balik ke alam nirwana, alam asal poe panjang negara tunjung sampurna, alam nu teu kaselang-selang. Supaya ulah loba balitungan engke dina mangsa kiamat. Hartina di poe akhir. Pikeun urangan timbangan wayahna gedean kahadean ti ayeuna. Lolos. Sanajan keur di pangperangan nulung kana butuhna kana susah mah tetep jalankeun. Mangga rupina ayeuna keneh kalau bakal mimpin divisi anu dipimpin ku ulah brak lumapat jeung rumahku. Amin. Mimitin rayang rana kondur saking pangkonan nalendra setiake akhir-akhir mimiti dirayang rana denera hingkang kondur saking pangkonan nalendra Kurawa divisi di pihak Kurawa geus ngurangan tidak 11 divisi ayeuna ngarukur kari 4 divisi deui tapi Pandawa tidak 7 divisi ayeuna genep kari 5 deui yakin pilih geus ngabejaan yen Kurawa pinangih jeung kahancuran di dia rubuhna kakawasan seyudana anu tiba heulangan ukur ngaku gulung kahawakan Raja Biadab Raja Hawak disebut-sebut marokana muamalah model sidik batur mah dunya anu diatur ku manusia ieu maneh anu diatur ku dunya anu temana bakal ngagencet hak Pandawa oge nepi ka wah di aku tapi parendene kitu wong becik bakal kaciri wong salah satruning Allah mangsa ieu poe akhir Bratayuda mudah-mudahan syahadat abdillah bihot cepotnya kalian ya pada arangkat deui dulu ke tengah lapang Tegak Kurusetra ayeuna teh Senopati teh juragan Sadewa sang juragan Bima wah beuki dieu beuki semangat tunungan dewe
kabeh hatur nuhun damang cager nuhun komiti asa mapulan komiti asa gitu naon pisang kuning wasawios lawan abdi mah kenyataan yang mah da eta anu jadi bibit rurujit inung rurusuh na Panawa jeung Kurawa nepi ka perang Panawa eleh main dadu alatan diricikan ku sang kuning aya ngabiri ari mah ka sang kuning nya saha anu teu kitu hatena tuh ya mudah-mudahan we rengse poe ieu semak kabeh hatur ulah dodol mana bapak maneh kitu we di kemah ulang ngebul we pun bapak mah mulai menyan ngadoa nya ayo bapak dewe sok mulai menyan wae hubunganan aja doa ada kau ulah sing bisa misahkeun mana agama mana adat mulai menyantai eta teh batu loncatan supaya jelema bisa taun, bisa bismillah, bisa ngadoa. Aya kana jelema nu kanal kana kapercayaanana di mana melak pare geuning can panggih jeung menyan mah tarawa ka taun. Eta teh bukti sejarah yen bangsa urang teh baheula zaman animisme, dinamisme. Ulah dicarekeun bae. Pandi ubarana mah ku inamal amalu biniat lamun meuleuh menyan niat nangonang jurig teh salah oh nya kumaniat aing geus ngarti mapan eueuh menyan oge joderek we tahun bismillah eta aya eta teh doa tahun bismillah teh aya doa teh nyaeta pikeun ngalempengkeun paniatan ulah cekcok dina basa mah buktikeun dina amal buktikeun dina gawe abeh teu parasea oh bener doa nanti di sama pemanehnya datang niratanga deman ewo pakulingan rana ewo pakulingan rana
dibantun ke Majalaya. Ayo jum iya, ayo dukung seni budaya Sunda sepi hidup bila bilih kumaha kedinginan luhur kenang anu balik kumaha tutur kenang Arya Setiaki Astra Noglian Astra Jingga Dawala Widih pada nyakseni anu pada arangkat ke tengah tegak kurusitra ngandika bot abdi ceger aya hibar don dola mana dola aya hibar kula mana sigareng nuju dagang pulsa nya nuju ngasah serurit. Nah, panu ngadinten oge abdi sanajan pangkat RT acan ngiring ulah.
Giring berjuang mati-matian abdi di Tegal Kurusetra. Cewek abdi mah. Yang anu geus leuleus karena di Dagor bagus. Iya. Aya anu geus letoy karena dituntun. Iya, ai medet mah sakuna teh kumaha baru. Iya. Kita kalau sok itu besi batur teridoun. Namun barang batur, batur barang mereka urang teridoun, kadang cing hati-hati ulah akan diparabkeun ka anak pamajikan. Secara langsung eta teh diracun anak teh. Bisi aya mamalah anu teu hade, anu ikhlas we, anu ridho. Tong kejeung gawe kuras peres kitu pamali. Nya ieu malah jeun dijieun petugas wah cek selemet dina takut nya motor bodong oge tewak tebus deui tewak deui tebus deui maksud kitu bisi dipake marah anak pamajikan silakan jadi mamala eueunan teh kelakuan gitu nya tebongkeun laku lampah nu hade nya cing karunya kana awak ulah diparaban duit kitu haram teh nya ya haram teh di Jabar di PS mah harum ternyata ulah kitu dek dibawa ke mana rakyat teh teh bingungan rakyat teh ayeuna teh saha tuturkeuneun saha puntanganeun dek dibawa ke mana rek kumaha sadangkeun geuning aya pangabutuh mah ka rakyat deui rek teh kitu kumaha sabab kedaulatan sapinuna aya di tangan rakyat. Dapat pikir lamun eueuh rakyat rek mimpin cucunguk. Ai ka rakyat ngadoliman ulah kitu. Sing inget kana mimiti geuning baligo pagede-gede. Palus-alus. Karangah erenge ngajak seuri geuning makejeng daek datang ke kampung-kampung ngadak-ngadak bager di sakedeung. Nya ai geus gek dina kursi ngadon culang cileung neangan palingeun naon. Sugane atuh anu alalanjar momoa nya euy sugane we. Nya oh iya mah anu geus teh geuning kararitu sawareh mah. Nya akak geuleuh anu kitu lain geuleuh dewe karunya ka rakyat. Ulah ai geuleuh mah sabab naon akak percaya Allah geus nyieun neraka percaya teu kudu dipikange waku urang dangke gawadahna aya neraka. Nya kan kudu lujeng we ayeuna mah. Itu mode pemerintah ngayakeun pangbuyan itu aneh urang ngayakeun tindakan atau main hakim sendiri ngomong ngayakeun tindakan anu anarkis mah ciptakeun daerah anu kondusif salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala pawidang anu aya patula-patadina keur kapentingan negara jeung bangsa. Nya salah urangna atuh da baretor dan anu kitu diparilih. Nya dumeh dibere duit 50.000. Nya dua poe ge beak 50.000 mangan sangsara 5 tahun. Oh ya. Nanaonan gitu peta itu kan ulah lepas teh nu bisa anu kasinggung
Kalau kasinggung lebih KTPC ngelain urusan aing. Gitu. Ya mudah-mudahan nu alanyarnya murid Jararadi waki-waki urang di luhur nunggus atuh ieu mah nunggus nyeun kasalahan ongkoh hayang deui ya sok. Heeh. Iya. Tak itu mah. Keun. Gabungan merdeka negara sakedeung.